warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing solih-solihah. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tepang deui sareng Bu Neni di pangajaran bahasa Sunda semester 2. Saateu acana diajar, hayu urang sasarengan baca doa saateu acana belajar. Coba angkat kedua telapak tangan, nak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Dinten ayeuna urang bade diajar bahasa Sunda ngeunaan kecap rundayan rarangken tukang pangajaran genep. Saateu acana lanjut ka pembelajaran, Bu Guru bade naros saha anu masih apal pangajaran minggu kamari. Betul, minggu kamari urang diajar ngeunaan dongeng sareng aksara gede. Semoga hidup masih apalnya pengajaran minggu kamari. Nah, ayeuna urang lanjut pengajaran dinten ayeuna dina tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran nyaeta anu kahiji, siswa mampu mikaweruh kecap rundayan. Siswa mampu mengetahui kecap rundayan. Kecap rundayan yaitu kata asal yang memiliki imbuhan. Anu kadua, siswa mampu nyalin kecap rundayan rarangken an. Siswa dapat menuliskan kata rundayan imbuhan belakang an. Nah, kecap rundayan ini ada dua, yaitu yang pertama ada rarangken tukang, yang kedua ada rarangken barung. Untuk pengajaran dinten ayeuna, urang bade diajar ngeunaan rarangken tukang. Saha anu apal naon eta rarangken tukang? Rarangken tukang nyaeta rarangken anu ngantet tukangan wangun dasarna, yaitu imbuhan akhir, yaitu imbuhan yang menghubungkan akhiran suatu kata dasar. Jadi, kata dasar ditambahkan imbuhan akhir. Nah, dinten ieu urang bade diajar ngeunaan rarangken tukang an. Rarangken tukang an digunakeun pikeun ngawangun kecap, diantarana anu kahiji kecap barang, anu kadua kecap pagawean, anu katilu kecap sifat, sareng nu kaopat aya kecap bilangan. Coba perhatikeun babarengannya. Nu kahiji nyaeta aya rarangken tukang an bisa ngawangun kecap barang. Coba perhatikan gambar nomor hiji, aya kata timbang. Kecap timbang lamun ditambihan rarangken tukang an jadi naonnya? Saha anu terang? Betul, jadi timbangan. Anu kadua aya meter. Kecap meter lamun ditambahan rarangken tukang an jadi naonnya? Betul, meteran. Ayeuna anu katilu aya kecap gantung. Lamun ditambihan rarangken tukang an jadi gantungan. Betul. Nah, salajengna anu kadua nyaeta rarangken tukang an bisa ngawangun kecap pagawean. Contohna kecap bedak, lamun ditambahan imbuhan tukang an jadi bedakan. Selanjutna aya kata sapu. Kecap sapu lamun ditambahan rarangken tukang an jadi sapuan. Nah, ayeuna anu katilu kecap karang.
ditambahan rarangken tukang an jadi karangan. Hebat. Salajengna anu katilu nyaeta rarangken tukang an bisa ngawangun kecap sifat. Coba contohna, kecap ambek ditambahan rarangken tukang an jadi ambekan. Anu kadua nyaeta aya kecap daek, lamun ditambihan rarangken tukang an jadi daekan. Betul. Anu katilu aya kecap era, lamun ditambahan rarangken tukang an jadi eraan. Betul. Bisa dipahaminya. Ayeuna anu terakhir nyaeta aya rarangken tukang an bisa ngawangun kecap bilangan. Perhatikeun, dinya aya gambar 5an. 5 lamun ditambahan rarangken tukang an jadi 5an. Artinya berlima. Anu kadua nyaeta rea. Rea artinya banyak, ditambahan rarangken tukang an jadi reaan. Betul, artinya banyakan. Anu terakhir opat, lamun ditambahan rarangken tukang an jadi opatan, artinya berempat. Alhamdulillah materi tos disampaikan ku Bu Neni. Semoga hidup tiasa pahamnya ngeunaan materi anu tos disampaikan. Bilih aya anu kirang jelas hidup mangga aya anu bade ditaroskeun, kin tiasa taroskeun ka Bu Neni melalui WhatsApp-nya. Kanggo tugas di bumi, hidup bisa ngerjakeun bagian 2 nyaeta ngalengkapan kalimah di buku paket halaman 71 sampai 72. Tugasna dikumpulkeun melalui Google Form. Mungkin tiasa difoto heula terus dikirim ka Google Form. Siap? Sateacana pangajaran ditutup, hayuh urang sasarengan ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillah. Hatur nuhunnya kasadayana kelas 3 entos menyimak materi pembelajaran Bu Neni. Tetap semangat belajar bahasa Sundana nya. Sareng teu hilapnya tetap dijaga salat 5 waktuna. Tong hilap sareng salat duhana. Nah, tetap jaga kesehatannya. Sekian pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Mohon maaf bilih seueur kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.